Ai si udah kumaha barang jieun teh aing model. Teu beunang sandi pikolot. Nyeun saung sagede kieu atuh rek asup kumaha. Ai sawah iblig ablag, ai saung sagede odong-odong. Aing nafsuna ka jalma kitu aing dari geus kolot ai teh digawekeun butuhan duit ai digawekeun piomongan. Ya aing jalma kitu teh aing ure-ure mana sok pusing sorangan. Dianter ka ditu ka dieu mereka dawang. Dititah nyeun saung sing gede. Kalah nyeun sagede perok. Ih aing ngajis teh ai jalma kitu. Kacaprak bae urang mah. Ieu teh sing eling mana kalau geus dangdan lain make baju rebik. Tas nyambungan heula. Ye. Rapikeun tuh pagawean. Tas nyambungan, tadi teh kaburu bebeja. Eta rebik pake engke wayana digawe nepikeun ka jam 6. Nah jam 6 udah burang teuing era. Urang kene ngerosok nepi ka 6:30. Gawe mama culi sawah mah. Dieu. Sing eling ya barang jieun teh. Nya sagede odong-odong ieu saung. Bogoh di bahan, mun aya bahan panium ni asa dina angkot tuh. Aduh enak. Bener dari itu di ladenan ngobrol pikaseurieun maneh teh lumayan. Lumayan ai dipupurikeun digawekeun ka kajahat duit. Mun asa ari cicing di saung kieu ya. Sok ararenak. Betah digawe di akang, betah digawe di saya, betah. Ai betah si betah, Kang ya digawe di akang. Betah, gotahna kumaha? Betah jadi henteu kumaha kitu teh. Henteu ngarurusu. Bebas atuh di saya mah. Henteu bebas. Mana hanya kalah wungkul. Kang teh. Kayak kumaha? Ya, mending balakakeun pahit peuheur enak teh enak balakakeun. Aduh itu naon? Naon bieu? Kadal ngerayap. Sieun ya, akang mah sieun. Kadal ge. Aingana kumaha digawe di saya? Nah, lamun abi keur aboga kararabat butuh duit pinjam duit sakira dibere sakitu bungkus. Ari keur butuh duit setek tara mere. Gitu. Ih, kapan gementana ge bulanan? Ya, nya ya cek akang bulanan teh da cenah ke wajibna ge cenah geus data tiap bulan sakali cenah nya. Nya. Gajihanna ge geus abis bulan cenah kakara gajihan. Itu dah Kang ya, hari bulanna moal aya beakna. Nya. Tanggal 30, tanggal itu geus kurang geus deui teh wetan. Terus beuki gede beuki di erep di bulan di tanggal. Ulah rea obrol, ayeuna mah ulah rea obrol. Ulah mantak nyerakeun, duit dibayar ku akang ayeuna. Anu ayeuna we heula. Anu ayeuna heula. 3, 4, 5, 6 oke lah. Nah, kurangnya. Engke. Kurang. Kurang. Saya sabaraha Aya genep ratus. Kurangan engke. Kayak geus sisinga can ngobrol heula sawah rapikeun. Saung ieu gedean ukuran 8x18. Saung ieu nu ieu gedean. Gedean. Heeh. 8x18. Kira aya telepon heula. Oh, telepon heula. Halo bos. Di apartemen sabaraha? Pida kayaknya. Apartemen sabaraha? VIP. Oh, cantik kan? Cantik. Kadang Molek cantik. Yang seueur di apartemen. Bukti. Apartemen. Lantai berapa? Kasih ya. Nah, kadunungan. Lantai berapa? Oh, pramuga. Lantai 2 Tegala Berit. Pramugari. Oh, pensiunan pramugari. Mun pensiunan pramugari geus eueuh haruntuan. Iya, come here, terima kasih. Yo, bye. Telepon aduh. Nanti kantor pusat. Biasa. Oh. Ulah aja kasih ibu. Kita dah gue ya omong lah. Pokoknya mah kieu we tah. Kitu nya kan nya ayeuna akang rebig pake. Ya.
Taya celana geus aya tanu ieu. Baju pakai brus langsung ka sawah deui. Balok Guyang. urus sawah nah lain. Itu guyang. Urus sawah nu akang rek ngilikan ka kota kanu bieu telepon. Ya. Itu tanya. Ya. Ieu duit dia lain numpang nemong da ngan kurang. Ya, tangan aya 600 nya. 300. Ya kurang kena da abi butuhna 300. Kurang kena berarti nya. Itu nya Kang ya. Ya. Topi ulah diarah nu ieu mah, dal topi mahal. Topi. Beretas bobo di apartemen. Oh. Kang gitu nya. Mun Ada langsung ka sawah ngajelang. apartemen iya. Apartemen Gogobrog.